Si putih jeung si kacamata, si putih dan si kacamata. Aris bogaeun kelinci sajodo, pamere ti Mang Ruhimat. Di kukutna geus aya 2 bulanna. Waktu anyar datang mah anakna keneh, gedena saluhureun peureup kolot. Artinya, Aris mempunyai kelinci sepasang. Jadi ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Pemberian dari Mang Ruhimat. Dipelihara sudah 2 bulan. Waktu pertama datang masih kecil, besarnya juga sebesar tangan orang tua. Nu hiji buluna bodas mending ngeplak, dingaranan si putih. Nu hiji ge sarua bodas, ngan dina lebah panonna aya warna hideung buleud. Eta pangna ku Aris dingaranan si kacamata. Yang satu bulunya putih bersih, dinamakan si putih. Yang satu lagi juga putih, tapi di matanya ada warna hitam bulat. Aris memberi nama si kacamata. Mimiti nama ukur di paraban kangkung, tapi sanggeus maju ka gede mah parabna jadi hambur, teu cukup ku kangkung sabeungkeut. Awalnya hanya dikasih makan kangkung, tapi pas sudah besar makannya nggak cukup sedikit, tidak cukup hanya 1 ikat kangkung. Paraban ku jukut wae atuh, cek bapana Aris. Dikasih makan rumput aja, kata bapak Aris. Muhun pak, abdi badai ngarit, tapi pangmeserkeun heula aritna, walon Aris. Iya pak, aku mau ngambil rumput, tapi tolong belikan aritnya dulu, hehe, kata Aris. Nah, bisa kitu ngaritna. Emang bisa ngambil rumputnya, kata bapaknya. Tiasa pak, apan abi sok mantuan uas Sasmita upami nuju ngarit kanggo parab domba, tembal Aris. Bisa pak, kan saya selalu bantuin uas Sasmita kalau sedang ngambil rumput untuk makan domba, jawab Aris. Ayeuna mah Aris jadi boga tugas anyar, nyaeta ngalajukut. Biasana Aris samulang nati sakola tara jauh-jauh ngarit nage, ukur mapai-mapai sisi solokan. Sekarang Aris punya tugas baru, yaitu mengambil rumput. Biasanya setelah pulang sekolah tidak pernah jauh-jauh mengambil rumputnya, hanya di sisi selokan saja. Nah, kelinci teh meni morontod sabab hade piara. Sanggeus gede mah kandang ge teu cukup ukur make peti urut. Bapana Aris mangnyeunkeun kandang anyar tina awi, dipantauan jeung ditiungan ku seng sangkan teu kahujanan. Kelinci semakin besar karena dipelihara dengan baik. Setelah besar, kandangnya juga sudah tidak cukup. Bapaknya Aris membuat kandang baru dari kayu, diberi pintu dan dikasih atap seng agar tidak kehujanan. Kokotor pamiceunna ti kandang dikumpulkeun pikeun gemuk di tatangkalan. Digemukna ku kokotor kelinci mah tatangkalan teh jadi subur. Tangkal saledri pelak mana Aris oge mani ngemploh, padahal pelakna ukur dina kaleng urut cet. Kotoran dari kandang dikumpulkan agar menjadi pupuk tanaman. Tanaman dipupuki kotoran kelinci agar subur. Tanaman saledri emaknya Aris juga besar dan subur, padahal hanya ditanam di kaleng bekas cet. Kelinci teh sakapeung mah sok dikencarkeun di buruan, bari ditungguan. Mun geus sebeuheun ngencar, ku Aris sok diasupkeun deui kana kandang. Terus pantona ditulakan. Sewaktu-waktu kelinci dikeluarkan dari kandang sambil ditungguin oleh Aris. Kalau sudah puas bermain sama Aris, dimasukkan lagi ke kandang, lalu pintunya dikunci. Jigana moal lila deui ge kalinci teh bakal barenahan. Kacipta bungahna Aris, mun kalincina geus aranakan, tidak akan lama lagi kelinci akan beranak. Aris bahagia sekali jika kelincinya sudah beranak. Ngajawab pananya, anu kahiji,
Kusaha Aris dibere kelinci? Sama siapa Aris dikasih kelinci? Anu kadua, geus sabaraha lila Ari dikukutna? Udah berapa lama dipelihara oleh Aris? Anu katilu, naha nu hiji make dibere ngaran si kacamata? Kenapa yang satu dikasih nama si kacamata? Anu kaopat, naon sababna lila-lila mah parabna jadi hambur? Apa sebabnya lama-lama makanan kelinci teh jadi hambur? Anu kalima, lantaran hambur diganti kunaon parab kelinci teh? Karena hambur diganti dengan apa makanan kelinci teh? Anu kagenep, biasana sok kalebah mana Aris teh ngalajukutna? Biasanya suka ke sebelah mana Aris ngambil rumputnya? Nomor 7, naon sebabna kelinci teh make terus diganti kandangna? Apa sebabnya kelinci harus ganti terus kandangnya? Anu kadalapan, naon sababna ari kalinci keur dikencarkeun sok ditungguan? Apa sebabnya saat kelinci dikeluarkan dari kandang harus ditungguin? Nomor 8, sok dipake naon kokotor pamicenan ti kandang kelinci teh? Suka dipake apa kotoran kelinci setelah dari kandang teh? Jadi suka dipake apa kotoran kelinci teh? Kan gak dibuang tuh ya. Nah, kira-kira suka dipake dijadiin apa? Nomor 10, ari hidup ngukut sasatoan, sato naon wae nu dikukut ku hidup. Kalau kalian melihara hewan nggak? Kalau melihara hewan apa aja yang kalian pelihara? Nah, begitu anak-anak. Ayo jawab ya.